Kebudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngaraketkeun daduduluran budaya seni pribadi mintonkeun ajen mandiri tekengeng diluli-luli sok komo lamun dicaci budaya lambang bangsa tawih jembara negara binangki putra putrina minton kena kamotekaran kesenian kabudayana dina alam dapang wangunan lain ukur kerhiburan boga pancen penerangan mun urang nyoka diri tang tumoa geranya ibu hajat tang tumoa liri dengki malah loba suka sering umbara dia lah mulki teh bejana dunya mun penting nandingan berang mata kurang sing karunya kasa sama dan teterang bejaan gera bejaan ulah nasab masaan mun urang nyanyaan hirup katungkul kupati mawa teterang di mangsa badan genyak kitu kene aya papasanganana eta sanajan mah sarebumbung moal megara cara orai mongguhing ari jalmi mah sokana kawah ngesir hanta tetep dadi nu mulia bahasa tadati beli bisi ngaruksak turunan panutan
anggur urang mangkanya iya saunira tan anak panjang sinengi ya sauniratan anak panjang sinenggi sabda uning wala bakti ya dening asih ya dening asih ya kang asihi ajak ketarangan gentur kang mangun catur gentahing kang mangun cinarita ilis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken padepokan Talagawarna bibisik panditawasi remagan kian putra muridna ku anjeun bang wasigeun ieu panditawasi sepuh anu parantos linuhung tutas dening didikan rohani lan jasmanina atuh ieu bang wasi geni teu wantun batuk-batuk acan sateu acana ieu pandita wasi ngandika malum ieu pandita wasi dudu wong samanea tutas dening didikan rohani lan jasmani kitu kaya anak-anak lami-lami ya pandita wasi ngandika nyaur ingkang putra muridna ku anjeun buah ati kembang soca mustika ama di pawenangan kasep wasi geni kaharep tiupna jalu ada punyuk sumangga kaulan atuh langkung teh payun putra dalam nyangakeun semah kaunyuk panjenengan salira semah
sungkem kaula aya dina dampal sampean salira Rama Guru. Wasi geni kaulan semah baktimu da terima dening tangan loro disimpen pulunging ati pun dehing mastaka kasep dauh timalan atuh kadua perkawis dina rupiah kalapatan mugi ageng secukup lumur jemar hapuntenna anu kateda mugi tiasa ngamaklum Rama Dewaji. Kasih wasi geni dina perkara kasalahan jalu dauh timalan tong boro sifatna maneh anu masih keneh belak kesenteng anu masih keneh jag-jag waringkas dalah ama oge anu geus sakieu kakolotanana masih keneh kakeunaan ku salah jalu dauh timalan palebah dia mah urang saling hampura we nya atur nuhun laksa ketika bingahan ama atuh katiluna aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh ama kieu kasih anu kahiji nama ama teh negrakeun rasa kasono ka maneh sidik moal disumput-sumput ku ama dina waktu ayeuna kanyaah ama kahidep leuwih-leuwih ti ka anak sorangan kasep atur nuhun laksa ketika bingahan ama apanan jarang paduduaan da sidik ama sibuk ngurus-ngurus para catrik di padepokan dauh timalan salajengna ama teh aya tanyakeun ka hideep bade naroskeun naon ama mata ku ama dina waktu ayeuna diangkir dina wancina dionang dina mangsana disaur dina waktuna teh aya kapentingan anu leuwih utama ngeunaan diri hideep da katempo ku ama hidup teh di ieu padepokan teh pang munculna pang nyongcolangna beda tina murid-murid ama tinu sajena dauh timalan lamun dina ranking teh meh ranking hiji lajeng ngan sabulan anu katukar ama teh nanyakeun ka para catrik salerea anu aya di dieu sidik-sidik geus dianggap anak lahir batin nya melang we eueuh di ieu patempatan teh dauh timalan ditanyakeun ka anu ngurus tajuk eueuh anu ngurus padepokan dipapai hiji-hiji ku ama jelema santri-santri di dieu nu apaleun hiji oge cik ka mana ari hidup aduh sesah nyebatkeunana ama susah kumaha abot kange putra sieun salira benruka kaula ama
moal sok. Iya jelema anu pang sukses-suksesna di alam dunia jelema anu hiji naon ama jujur sok gerawak sabalaka ka ama ulah aya anu didingding kelir sinang siloka gerawak sabalaka sok da moalna naon ama oge bisi hayang HP sanes ama hayang mio atuh sanes yakin dina waktos ayeuna ama upami putra disaurkeun moal benu moal sok salerosna putra teh aya sasasih di padepokan teh putra teh tatapa puasa ama naon tatapa puasa halus atuh halus jadi nyepikeun anjeun dauh timalan naon pikeun ngadeketkeun diri ka pangeran diantawisna eta ama tuluy kumaha nya salami sasasih teh kaula teh muasaan hiji ilmu dauh timalan ilmu naon ilmu kapangeranan diantawisna eta nya intina mah pikeun nyaketkeun diri wek kanu kaungan urang sadaya ama halus kudu kitu komo sifatna maneh ngura keneh jarang budak ngura mah nanging disapengkeureun eta teh kaula teh kaungan cita-cita anu salarasna eta cita-cita teh parantos laksana dina waktos ayeuna ama naon sieun benu salira ama moal sok caritakeun piraku ujug-ujug baeud we teu puguh-puguh kapungkur sataacana putra daftar kaya pasarten tegeningan aya dina formulir diserat dina panghanapna upami telepat mah naon dia pasantren teh aya implik-implikan geningan ama dina seratan teh bisa di dieu cenah ngulik hiji ilmu upami telepat mah eta ilmu teh namina teh kilat geni jadi maneh eueuh sabulan di ieu patempatan teh anu utama nama muasaan eta ilmu dauh timalan ama geus tamat eta parantos 40 dinten kaula ngosongkeun patuangan parantos laksana
mutih mati geni sareng sajabina jadi geus tamat maneh puasa eta parantos geus dibuktikeun eta ilmu teh anu mawi teu acan ama matak dina waktu ayeuna teh kasempatan kangge kaula pikeun sasangem kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu sedengkeun ieu ilmu teh parantos kapeser parantos kapuasaan ku putra ama geus kabeuli eta ilmu parantos jadi hayang nyaho buktina eta kahenganana eta ilmu anu mawi hoyong terang kumaha cara ngabuktoskeunana ama kasep wasi geni kaula nun kula ama eta ilmu teh saupama dicabakeun kana sagara ngagolak ditengeulkeun kana batu hancur laras eta teh ama bener dicabakeun ka sagara ngagolak kirang persanten kaula mama eta ditengeulkeun kana batu hancur Keke ama pangapunten saupama ieu ilmu ku putra parantos kapeser parantos ngabaju ngawuraga sukma bade dibuktosan ku putra dek dibuktikeun sumuhun ama da palai uninga kaula oge kada sareng buktosna hayang apa kahenganana eta ilmu leres ama cing enga kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu teh parantos panasaran putra ama ieu we atuh ayeuna mah tuturkeun ama ka tukang ka tutuh satukangeun tajuk aya batu anu nyosor jeung deui eta batu teh ngahalangan sakalian we urang buktikeun eta ilmu tengeulkeun kana batu eta bari sakalian eta butuh koralna ama teh jang ngawangun jalan mangga tuh ama ayo tuturkeun ama kana lamun nya teh mah geus kabeuli ieu ilmu bagja bari sugema kaula buru-buru atuh antos ama buru-buru ka dieu sok hayang nyaho lamun bener eta ilmu geus kapuasaan geus kabeuli ku hidup cik buktikeun kana batu eta dikumahakeun ama ieu teh tengeulkeun
punten atuh kapengkeran ama sok tenan naon lajeng ieu bang wasi geni ngemat eta ilmu kilat geni atuh kaayaanana ieu panangan salira na ieu bang wasi geni beureum perwatek ilmu kilat geni sinanda tumamrat madugia ngalaras sinanda tumamrat madugia ngalaras ngawatek aji kang linewi kilat geni pinasti kesah yang dumaparan lil maram tumeraping api saciduhing metu sakecaping nyata ieu batu anu sakitu ageungna diteungel dening bang wasi geni perwatek ilmu kilat geni atuh ancur janten korakayana kilat geni laras geuning ama eta ancur janten korakayana aduh ama bagja putra dina tos ayeuna geus nyaho eno buktina nya aduh luar biasa ilmu ama si tah didinya ayat tingali tah aya balong meungpeung can dilaukan sok cabakeun eta leungeun kana cai tempo pangaruhna kumaha eta ilmu lamun diantelkeun kana cai ieu bang wasi geni ngantelkeun pananganna kana cai atuh kayana ngagolak siga cai anu asap dugi kambul kitu ama tah nya geus kabuktian aya nama hayu urang ka itu deh kayak made ayo ngobrolan itu deh ayo ya kanyahoan luar biasa apa eta ilmu ieu masa upami kena kajalmi kumaha pawatna bakal tutung kumaha pan ngaranna ge kilat geni kumaha we anu kabentar guludu hebat ama kinten-kintenna bakal aya nu kiateun moal kana eta ilmu atarapi aya hiji ilmu anu tiasa nandingan eta ilmu kilat geni moal aya sabab eta ilmu teh sabenerna mah tadina mah ngan saukur pangbibit tahungkul pamancing supaya loba santri-santri anu daek masantren di patempatan itu sebenarnya
Tapi geuning dina babacaan mah geuning eta leres geuning ama. Da aya. Jang jawokanana. Jajampeanana aya. Janten moal aya nu tiasa nandingan kana ieu ilmu. Moal aya. Salam dunya ieu moal tiasa. Moal. Ke. Ama? Naon deui Kasep? Ieu mah saupami we saupami. Dupi anu ngawasa di jagat pawayangan saha? Para sanga marajuata para bayan mantaro baya di sawarga menelok ka para dewa. Tah kinten-kinterna saupami dewa. Kinten-kintina sangameun kana tiasa sangat nandingan ke ilmu. Moal bisa. Hebat ama ieu ilmu teh. Saupama aya dewa nang datang ka dieu. Salasna putra sangem pikeun ngalawanan eta dewa. Nanaonna sia teh nya capek teh. Ieu kasauran bang wasi geni. Nimulkeun guluduk ruruntuyan geledek rentetan. Atuh akibatna kasawarga maniloka nimulkeun bencana anu luar biasa. Kitu kaya anak-anak. Ieu ku kasaurana bang wasi geuning. Para dewa pating karoceak para widadari pating jararit Atuh kawah candra di muka ngakolak kaya anak. Atuh nimulkeun ingeung tembus ka ieu pasantren. Wih. Naon amat namanya teh? Be. Nah, abong ke Nabi wira teh dibengku letah teh tulangan wasi geuning nya capek teh sia. Maksudna kumaha mah teh? Ari maneh eta sadar henteu ngomong teh sia. Nya emut. Eta omongan maneh bieu teh geus sarua jeung geus wani nangtang kana karewa. Tak akibatna karasa meureun ku anjeun bieu. Nah, da kauraman saukur dina lamai hungkul ama. Ngan saukur di Nabi wil tapi tingali akibatna bisa karasa meureun ku maneh. Ai. Geus. Sok amal wi hade eta ilmu teh buru-buru picieun deui. Karek ngomong maneh sakitu geus nimulkeun akibat anu teu hade. Sok bahaya sia. Maksud amat teh kumaha ieu teh? Picieun eta ilmu. Sok. Lebar mengpengorak keneh. Barina oge jeung nanaonan ukut ilmu nu karatu patut. Moal manfaat kasep. Mending nungtut ilmu jang kasalamanan anjeun ti dunya nepi ka akhirat eta ilmu mah. Ulah ngukut ilmu kana ditu. Ilmu kamanusiaan, ilmu kapangeranan. Jeung sajabana. Sok.
lebar mau bisa mawana lain kurang naon mamanya mata kieu teh piwarang ama ieu ilmu teh kadah dipicieun ku putra pek ayo buru-buru ngilu orang mandian deui sia urang picieun eta ilmu aduh ama teh kumaha ieu teh putra tatapa puasa dugi ka 40 dinten 40 wengi hoyong ieu ilmu teh kare-kare ku ama naha piwarang dipicieun lebar temenan atuh ama ai saweg remagan ieu Pandita Wasi nuju aya dina obrolan para catri cing carorowok pranyata aya nu turun ti sawarga Maniloka nyata nu dipingpin ku Resi Narada Kebayan Dewa ti sawarga Maniloka Pandita Wasi saha ama nu kasosorokan gitu tah ulah kaget ya kaulah Catri saha teh nu sosorokan di luar teh duka da tiluhur sumpingna prosa ulah kaget ya kaulah ti sawarga Maniloka bikin minta pertanggungan jawab tidak omongan anu puseur nanti patempatan ayo siap orang tepungan teguh ya para dewa anu dipingpin ku Resi Narada Kebayan Dewa Pandita Wasi ulah kaget ya kaulah nanaonan sia tepayus aya di patempatan kumaha di murid-murid maneh Pandita Wasi ulah kaget Kasep Indra kaulah nun kula wa ping nu sacarawakan di luar teh duka da tiluhur sumpingna prosa ulah kaget ya kaulah ti sawarga Maniloka bikin minta pertanggungan jawab tidak omongan anu puseur nanti patempatan ayo siap orang tepungan teguh ya para dewa anu dipingpin ku Resi Narada Kebayan Dewa Pandita Wasi ulah kaget ya kaulah nanaonan sia tepayus aya di patempatan kumaha di murid-murid maneh Pandita Wasi ulah kaget Kasep Indra kaulah nun kula wa ping
Ping bedep. Mangga. Ayo di dia. Ya, kumpul di dia. Kumpul. Siapa mana batur? Batara Indra Saking Tenjumaya. Lekenan bari ngeraya tiginan dangan kariwa Bacuang aman, bacuang nularekara Sariki kena jembrati Sarika makin pikiran warga seni padalangan boga tekad dan utama jadi juru penerangan. Para dewa saderek. Bener jadi sumber nanti. Nah, atah asa ku teu sangka. Para ratu mika yun para menak mika serap dengan mika dede di semah-semah kunulian para dewa kari-kari dina waktu ayeuna ayah hiji makhluk anu geus wani-wani nangtang kana kadewaan asa jauh tina sangka mangaligih. Siapa mana batul? Batara Brahma Saking Tuksinagari. Sumeluk kadulur seniman jeung seniwati mangga urang tatan wayang tiang ngandu pelambang manusia nuku merendang benar di tempat tadi numutkeun panalungtikan laras pisan di dia kurang ajar binatang aing keur gogoleran keur gegelehan aing keur ngasakeun ngeunahna angin no eta mah aya gempa sugan aya naon we pokokna mah montong jantep datang ka dieu mangkelukna pasrahkeun aing dewaseuna Batara Brahma aing mangga sedek Brahma tahan heula urang tanya heula naha bener nah teu apaan geus punguh di tempat aya jalma kadek kisik tuman wae seberang aja antos Batara Bayu Saking Panglawi gawas senilayaning kasumawan gadis saraka satu sang hajung ternyata benar saumur hidup
kaulah sising di sawarga kakara aya jelema anu geus kumawani nangtang kana kadewaan kurang ajar pinar aya jelema nomor tong diantap dibawa usur ka sawarga bener kebruskeun kana kawasan dari muka sama mah digebruskeun aing hayang nyiksa hayang ngawarahkeun aing teungeun aing salira teungeunna ka muka ulah atuh sabar heula antos lamun bener tema dia tempatna ieu disapu ku angin baula nya ke antos heula antos ku aing duduk ieu tempat kang leap seuneu teu apaleun aing dewa seuneu antos heula antos Kasep Indra iya kaula wa atos kumpul sadayana parantos alata kumaha aya datang jelema ba saan tetap kuat tadi teh wah naon Kasep Rahma datang makhlukna tangguhkeun ka Brahma direrap ku seuneu percaya ka hidup tangguhkeun we ka putra Batra Bayu sapu kuangin percaya ke hayangnya ho datang wah ka dieu teh kurang ajar seni musti kaning ati nu halimpu atuh kalbu dewa saya sanes agul ku payung butut nya kaula pisan kokolot di patempatan teh jadi maneh kokolot di patempatan panita wasing ada teh dawuh timalan dewa apal naon ieu para dewa regreg di sarepeun anjeun anu mawi aya pikir saeunaon mun teu aya hibar ti angalna ieu teh janten teu sasayogian lain dek tatamu kaulah datang ke dia aya peryogi naon atuh apa kejadian di sawarga menelo kabeh cikene anu mawi teu uninga aya kajanten naon ka sawarga yeuh ka sawarga menelo teh para widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah sandra di muka deka beledung
rupi marga lantaran naon aya jelema anu geus kumawani nangtang ka dewa geus aya nu nangtang ka dewa aya di paluruh di dieu tempatna sing saja mana naokeun apa maneh aing dewa seuneu aing dewa Brahma keke Brahma kasep tahan heula tahan sing minta jawaban anu pasti anu mawi sakala deui hapunten kaula tes kajantenan teh sawatawis kalepatan pun ana saha kalepatan pun anak geus bukan anak haon sia wani-wani nangtang ka dewa geus boga ilmu pangawuruh naon sia hayang disapu ku angin ieu patempatan ulah dewa ulah dugi ka kajantenan kitu mata kaula karsa nyumpingan salira teh bade nyungkeun dihapunten weh manawi sareng manawi teh sangapunten teu bisa sabab naon di sawarga bangunan raruntuh ku ayana ingeung loba bangunan anu ruksak iya benteng aing lugrug sia aduh menawi teh teu kitu tamata ka dieu wayahna eta budak sakalian jeung anjeun penta pertanggungan jawab pikeun disogrokeun ka Yamadipati pikeun menang hukuman aduh na teu tiasa yeun kajadian anu luar biasa ka sawarga meniloka aduh teu aya jalan sanes ieu teh piraku ari pangeran lautan hampura salira teu tiasa ngampura kana kalepatan anu sakitu alitna sakitu mah leutik eta paur leutik goblok sia kasih Brahma tahan heula Brahma majalkeun teh sapira goblok sia tetiasa ngejalan anu sanes tetiasa dimusyawarahkeun deui ieu pasualan teh teu bisa sabab naon kaula geus meunang pancen ti yang otipati jagatnata pikeun nyerak anjeun jeung saha budak maneh teh putra kaula wayahna sia tanggung jawab sia kurang ajar bangsat aki-aki putarnya sok sia Brahma kasep tahan lah urang salaku dewa oge boga tata krama ulah wa kaget sarupateun kasep tahan heula sadaya Brahma tahan kaula ge sarua geus geremet ieu tahan lah kasep sakali deui hapunten kaula teu bisa sakali deui hapunten kana kelapatan pun anak teu bisa nah sate menepu ke Brahma
mangkal aman naon sia mangkal asa tengeunah ulah punten mangkal aman ieu teh kolot cing atuh ya lamun bener-bener dek newak kaula jeung bapak kaula sok kaula mau menurut sasikung mal ngajut ngejas satu yang beas kaula anak mempertanggungjawabkeun naon nu pahala nu mesti ucapkeun ku kula goblok bener satu deh bener tahan ban mah tahan goblok siap iya para ratu mereka yungun para menak mereka siarap dengan mereka Indonesia di semah-semah aing nah kali-kali kubur saya tebak sih kurang aja baik tahan berapa goblok siap sok kuai dewa kolot naon atuh cenah ayo bener sih ha iya teboga rasana kelakuan tekaos lain dewa itu teh kolot cing atau ya sopan santun saeutik makan kolot iya aing geus meunang pancen aing geus meunang tugas pikeun newak maneh duaan cik hayang nyaho mas boga ilmu pangawruh jampe pamake naon sia geus wani-wani kumaha nantang ka dewa apal ka aing sia saha ieu aing dewa Brahma dewa seuneu aing oh jadi dewa Brahma teh ieu aing sok saya sih iya moal aya anu bisa ngabela kana kanyeri kapeurih kolot kaula lintak ti kaula anakna loba pacos ya apa kon wani mana gue ora wani dening apa kue lanang maju siap dot maju siap hayang nyaho berani ayo nak kira nak nak sieun kitu berapa ayo maju semuanya udah
modar seberapa lesotkeun sabarangnya modar siap tepung banget siap sing siap modar rasakeun siap lesotkeun kurang aja sangka seorang nyamuk seorang aja Pino siap Sakitu sia susumar teh sia aduh kurang ajar sia Allah sakitu sia siga nu susumar kurang ajar wanita wasit, tenyo siasa. Aduh. Wasit gini. Mama. Di kumaha. Wah, panas tinggalan Dewa Brahma teu sangka. Karasa sia. Ta eta akibat teh sia. Kolot mah nyaah matak nyarek oge sia. Tingali kajadianana sia. Sakitu teh ngan sakur sungguh-tungguh teh. Karasa tapi ka kitu-kitu na dewa. Geus. Ayeuna da kumaha? Penasaran kaula ama. Kerasa lebok sia jati paling waras paling jati malu ya cager was ini ngan sakitu sia kadigayaan teh kalaka susumarna wes ya susumar kumaha maksana itu amat teh ari maneh kajadian nepi ka kieu teh kualah tanaon sia
kualatan kajantanan kieu teh ku ngagemnak kaula ilmu kilat ini dipake apa henteu eta ilmu teh hilap ama cik kagok porontok ka barang belang di pentah hampura teu bisa ku jalan naon teu bisa dewa teh cik hayangnya warah teu ka mana eta ilmu omat gunakeun mangga ama permios kurang aja hebatnya sok hayangnya hoe nama beakeun sia ilmu pangaruh jampe pamake teh bata Brahma cing hayangnya dewaseuna teh dangokeun kulo goblok sia rasakeun ieu kulo aja sok aya nu langkung teh kitu tengeulah teh bangsat siap modal maju siapa ajar sok ayo udang Brahma udang udang siap goblok siap sok maju berapa ayahnya penrasti kersah yang rumah barang iya Batra Brahma di puncamak dening bang wasi geni ngalumuruk lir kapuk kayak budak kapas kau jangan kaya Brahma para dewa enyo tasya Brahma ish ayo teteh di kumaha hidup teh tunggu nanya cepet nyesep kena awak wani kene taluk wa jadi kumaha atuh tah karaos karasa eta dewaseuna teh si edan ngabalas menes kurang ajar tah berapa udah ulang ngelakeun tah kita ieu bonus kedik tah kurang ajar Brahma walas paling jati paling walas tamang wani kene taluk ay indah kaula wa cangkalak si kurang ajar
Ieu dewa naon ye? Lamun dipercaya kaula Batra Indra. Batra Indra nya. Urang kapinu gawe. Aya maju. Wah, tadana sia. Edon sia. Ayo. Maju sia kerajaan. Rada jangkung gede ieu mah dewa teh. Dewa naon anjeun? Nah, ngagerem ieu mah dewa teh. Kurang ajar bener. Moal ayeuna bisa nyerak sampean lintang ti kaula Batra Bayu. Batra Bayu anjeun. Urang kapinu gawe modar sia bina. Hayo. Bayu. Ampun. Tenyo tas sia dewa. Ai. Hebat eta satria. Teu sangka. Batra Brahma. Ulah. Indra. Ulah. Bayu. Ulah. Iya orang dunya. Tah aya lauk, mere. Rengsekeun. Teu sangka eta ilmu teh. Geus. Hayeuna mah buru-buru picieun eta ilmu. Ieu teh kumaha mah teh? Picieun eta ilmu. Bisi teu bisa mawana geuning eta pengaruhna luar biasa maneh. Jadi henteu kontrol. Can sawawa deh, aduh bahaya. Eta teh kejadian ieu teh tinggal tina usapan hungkul. Tina usapan eta dingan buktina. Kejadian nepi ka kieu. Dewa nepi ka ngontrol ka ieu patempatan. Ai. Cik, picieun eta ilmu. Nyaah lebar kana waruga. Berat dia ilmu teh lain ilmu enteng-enteng. Aduh. Kumaha mah teh? Lebar atuh ama. Kengeng tatap puasa ieu ilmu teh kari-kari ayeuna pada dipicieun. Aduh, nyaah ama. Ieu leuwih ke nyaah aing sia. Sok, picieun. Karena ngegulung ilmu model gitu. Moal manfaat, sok. Moal apa? Ya ilmu moal dipicieun kaula da lebar atuh. Pengorbanan kaula oge. Gogodana mah luar biasa. Mata kitu ge maneh mah aya kahayang. Pol cita-citana. Jadi gogoda itu iya jeung datang ka maneh hari waktu harita bisa kahalangan ku anjeun. Sok leuwih hade picieun eta ilmu. Nyaah ama. Mending cicing ada dia. Sok. Urus ieu pasantren ama geus kolot kieu, pasti moal kasaha deui ieu pasantren diurusna pasti kahidup. Alim mah
Ay. Piceun. Lebar. Dupi ama persanten teu ka kaula. Kuningalna kajantenan anu model ieu. Ari maksud ieu kajantenan anu model neme ama dewa anu kabejakeun sakti da mandraguna anu ngawasa di jagat pawayangan teu bisa ngapulian kana kasaktian kaula. Coba gali. Saupami putra dipersantan di tengah-tengah masyarakat meureun hari kaula sakti mah kaula jago mal dianggap lemah ama sabab hari anu lemah teh sok kaituna sok dijajah lain ku jalan kitu atuh hadena mah sok kuno jalan biasa we salahkuna manusia sok balik deui mah tiasa ama dalam parah tuh kaula teh sarasna lain ieu nu diincar teh ama cita-cita ku kaula anu utama ku ngelapna ieu ilmu teh aya hiji cita-cita anu can kasora ku kaula anu ieu cita-cita teh diimpikeun siang kalayan wengi ku kaula cita-cita naon deui dupi ama uninga di negara Amarta ada kitu aya kasohor jago malahan anjeunna dina waktu ayeuna ngajabat janten panglima tertinggi angkatan darat angkatan udara di Melajang Tengah ada kitu kumaha maksudna upami telepat eta jenengan anak eta jalma teh lamun teu salah mah Gatot Kaca ieu maksudna kumaha saupami eta Gatot Kaca ku kaula diajak jogo terus si Gatot Kaca teh eleh ku kaula da yakin kaula bakal dari kaula mah buktosna geuning eta dewa pada bubar katauran teu tiasa ngapulian kana kasetan kaula komo deui si Gatot Kaca sifatna manusia dewa anu sakitu saktina tabe ka kaula ieu Gatot Kaca teh jago sia tapi kaula can yakin sacan aya bukti anu otentik kaula masih keneh penasaran karena kesaktian si Gatot Kaca mata putar dina waktu saya nyukeun widi we teu ka mana kaula bade mios ka negara Amarta hayangnya atuh meureun ka teh ama saupami si Gatot Kaca eleh ku putra terus teh kaula teh diangkat jadi panglima gagantina si Gatot Kaca dan si Gatot Kaca eleh ku kaula meureun moal kaula wae moal ama wae anu bakal seungit teh pasantren ieu oge bakal seungit teu sudi aing mah ku jalan kieu mah sia sok nyaah henteu ka ama nyaah henteu ka putra saupami nyaah ka putra cik katunjukkeun widi kaula widian kaula pikeun ka negara Amarta nah teu beunang dicarek pisan sia teh nyungkeun sakali deui bade di widian bade henteu kaula tetep bade jengkar ka negara Amarta kumaha sia we sia teu beunang dipikanya kurang ajar
ulah nganggap di kolot sia kaing ti menit enak ti detik enak ti jam ayeuna sia kurang aja ngerakeun sia ai ben Kangjeng Rama tapi keur kaula mah keukeuh saat can bisa ngajajal kana kasaktian sakal kaca kaula mah teu sudi rasana ati teu suka Gatot Kaca daguan ieu kaula ucap